Bismillahirrahmanirrahim. Awal keneh maka. Wa ta'arrafa jeung ngamakripatkeun Allah. Biha ku sabab itu ulumul ilahiyah. Ilaihi ka itu ba'do ibadihi. Bisumusil ma'arifi kana pirang-pirang kamakrifatan nu disapertikeun panon poe. Jadi makrifat teh kawas panon poe. Lamun hate makrifat hitung-hitung panon poe bijil ka dunya caang teh. Panon poe bijil. Jadi caang, di mana caang bisa milih mana jelema, mana uci. Sabab caang. Sisok di dia yang ngaos. Poekan we sadayana. Beuting panon poe teu bijil. Insyaallah abdi mah bisa ngabedakeun mana awewe mana laki kan. Mah di mana istri, di mana pambegat mah bisa. Naon sabana? Poe. Tajal mah anu teu makrifat hatena ka Allah, maka teu bisa ngabedakeun nu salah jeung nu bener. Asal hayang dipigawe padahal salah eta teh. Matak salah kulantaran teu makrifat ka Allah. Jadi tidak tahu diri. Boga indung sia mah dipencit dipaehan. Lantaran naon? Teu makrifat ka Allah. Itu ari nu marifat mah kan bener niat, tara salah milih jalan, lumakuna ikhlas, nu marifat mah kan. Kayak gitu. Matak lamun hirup hayang bisa milah jeung milih, mana laku nu manfaat, mana nu teu manfaat. Maka hate kudu makrifat ka Allah. Jalma nu teu marifat mah teu apal mana nu leuwih manfaat. Mata kadua artos ge lain neangan ka mana ngagunakeun nu leuwih manfaat. Tapi mikiran hayang naon ai. Wani. Isok urang sok lamun kadua artos ka mana nu leuwih manfaat atawa sok mikiran ka hoyong. Boga duit ieu meuli naon, meuli sepeda, meuli motor atau meuli tanuh, meuli imah kitu nya. Kahayang. Tapi nu marifat mah Kang, ieu ka mana harta ti Allah digunakeunana nu leuwih manfaat. Tah kitu kan. Jadi tara salah ngagunakeun. Lamun urang dipasihan harta salah ngagunakeun, maka ke disebutna kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Lantaran kufur nikmat rasakeun siksa ti kami. Naon siksa ti Allah? Bisa jadi eta harta teh teu manfaat. Sok aya nu teu manfaat lin. Sabab harta hirup jadi salah. Aya. Keur fakir masih eta soleh ka pamajikannya, ka anaknya, sok salat, sok ngaji. Ari geus loba duit tah. Pamajikan beak dicarekan. Ka masjid urun, Kang. Hayu ka masjid. Lah aing kagok keur ngitung duit ti isuk nepi ka asar can anggeus. Balas resep ngitung duit, poho salat, poho ngaji. Isok Kang. Lamun harta dibikeun ka jalma anu iman dipake bekal ibadah. Tapi lamun harta dibikeun ka jalma anu munafik dipake perhiasan. Ngalaga unggul hareupeun batur. Supaya ku batur disebut orang hebat. Lamun dibikeun ka jalma kafir dipake poya-poya, dipake senang-senang. Matak mikirna hayang naon deui. Pacek beda paham jeung istri boga motor.
Cek istri boga duit meningkan yang beli sawah, cek lalakina meningkan yang beli motor. Nah alasan beda. Di pamajikan mah ingat ngara susah tong boga beas. Ari cek salakina, sawah lega ngan aing ari ulin hese. Cek salakina aing mah mending beli motor, cek istrina mending beli sawah. 3 bulan teu batanya jeung pamajikan. Gara-gara maksa meuli motor. Eta duit teu barokah kalah pasea. Batur mah keur pasea datang duit akur. Ieu mah keur akur datang duit kalah pasea dibalik. Ciri teu barokah. Tak kitu. Teu perlu ma'rifatullah teh teh. Nah, Allah Ta'ala teh ngamakrifatkeun. Itu. Ngamakrifatkeun ka saha? Ka abdina. Ku cara maparin ulumul ilahiyah. Ulumul ilahiyah teh ilmu tauhid kan. Jadi nu rek di marifatkeun ku Allah mah disimpenan ilmu tauhid. Engke jadi nauhidkeun Allah. Jadi we marifat. Lah gitu. Matak marifat teh hese. Sabab naon? Ari hakikatna ma'rifat teh ya kanyaho sir lain kanyaho hate. Ari ma'rifat khos mah. Ma'rifat khos mah kanyaho hate. Lamun ma'rifat am kanyaho. Ari ma'rifat khos mah kanyaho sir. Ari ma'rifat am mah kanyaho hate. Beda. Lamun ma'rifat nu sabenerna ilmu sir. Lamun ma'rifat anu awamul mukminin eta ilmu qalbu, ilmu hati. Ah gitu. Mata lamun geus nepi kana ma'rifat khos, hati teh caang. Di mana caang? Tadi sumusul ma'rifah. Bisumusil ma'arifi kana pirang-pirang kamakrifatan nu bisa pertikeun panon poe. Nah gitu. Datang we panon poe, caang dunia ini, bener kan? Suruh panon poe, jadi penting. Nah gitu. Eta marifat. Ngan ilmu marifat teh ilmu bagian sir. Matak jero ilmu marifat teh kan. Nah gitu. Matak dina logat mukhadarotiha santri ing ilmu marifat kan den sarupaakeun ing wedon kang ono ing dalam ing kamar itu saking naon. Jadi makrifat teh disapertikeun awewe nu aya di jero kamar nu di kulamuan nu ka kuping sorana unggul. Nah itu sorana mah aya ngan awena si urang teh di jero kamarna ge di kulamuan saking jerona. Pan hese lin kudu minta izin heula ka bapana hayang nempuh ge. Bener kan? Geus dibuka kamarna, eueuh keneh wae da di kulamuan. Hartosna ilmu marifat teh ilmu hate nu paling dalam. Ilmu marifat khos maka itu lebih lain ilmu anu gampang dipikir ku otak, lain marifat. Kudu ku sir. Ngagunakeun ilmu arek neangan ilmu marifat ngagunakeun otak, maka panggih. Ngagunakeun hate eta mah kapangina marifat am anu khos mah kudu kusir. Ari hate teh kabagi tilu, qalbu, ruhu, sirru. Ya qalbu jeung ruhu mah bisa marifat khos. Nu bisa marifat khos mah sirru. Nah gitu kan. Ari ilmu sir teh disebutna ilmu hikmah. Ilmu hikmah teh ilmu makrifat. Ari akang mah lain ilmu hikmah teh ilmu bisa ngapung. Nempak sancang. Wah, eta ilmu hikmah. Ka mana sih rek ahli hikmah. Naon usaha yang maju ya. Eta pada sok niup cager disebut ilmu hikmah. Salah. Ari ilmu hikmah cek ahli Allah mah ilmu makrifat ka Allah. Tak gitu kan. Ilmu makrifat ka Allah. Namun urang teu makrifat ka Allah eta can boga ilmu hikmah. Mereka mana ke Arifin. Arifin teh ahli usul, ahli makrifat khos.
Gitu. Sanajan pinter maca kitabna lamun teu ma'rifat ka Allah gitu eta ilmuna ilmu dohir disebutna. Aya ilmu dohir, aya ilmu batin. Gitu. Ilmu dohir ilmu fikih jeung tasawuf, ilmu batin ilmu ma'rifat jeung ilmu hakikat. Manusia dibagi dua, disusun tina dua unsur, hiji jasmani, kadua rohani. Ilmu rohani ilmu makrifat jeung hakikat. Ilmu jasmani, ilmu fikih jeung ilmu tasawuf. Kayak gitu kan. Nu matak dina Rajab aya Isra jeung Mi'raj. Lantaran Isra sareng Mi'raj dina bulan Rajab mawi saur Jang Deni ayeuna mah kan dikaitkeun kana Rajaban. Wah, ya ngaos bulan Rajab mah beda buruhanana. Bulan Rajab mah sekali hadir dianggap 70 kali hadirna. Alhamdulillah. Waduh, aing untung hadir dia. Namun teu hadir mah kabagean, bener ya kan? Biasana mah hiji dihitung. Ayeuna mah hiji 10 kali mata untung. Hari mertuana Jang Deni teh bulan Rajab ngantunkeun ibu mertua namun mertua. Ah sareng lama anjeunna ninina ongko sanajan tain Rajab urang hijikeun kago berkah pangaosan ieu sing darugi ka ahli-ahli aranjeunna. Amin. Nah, 70 kali ngaji. Waduh. Hari 70 kali ngaji. Wah, kan. Sakali ngaji mun 3 bab 300 rakaat salat. Jadi akang lamun ayeuna 70 kali 300 sabaraha? Hese ngitungna nya. Jadi euy ngaos nu ayeuna mah boga salat 300 kali sabaraha? 70. 2100. Alah 2100. Tuh loba. Kungsi boga salat 2100 rakaat urang. Tapi euy ngaos nu ayeuna mah lantaran bulan Rajab beda deui Kang. Tak eta mata kudu sing getol milari ilmu sok itu kan. Dacan cek Rasul di mana ngaos ya. Ngupingkeun hungkul teu nyerat. Ari nu nyerat mah ya leuwihna beda kan. Mata kamu lamun ngaos teh nyerak buku, nyerak kitab, nulis moal akur ganjaranna ieu mah nu teu nulis saurup-urup pacar. Ngupingkeun hungkul sakali ngaji sak jam ganjaranana leuwih gede daripada 1000 kuda dipakai perang sabilillah. Ari 1000 kuda sabaraha? Kali 10 juta we sabaraha? 1000 kuda kali 10 juta. Oh, 10 miliarnya. Tuh. Aya lu geus sedekah 10 miliar di dieu. Calikna pangaosan sak jam boga ganjaran sodako 10 miliar kali 70 hese deui gitu 700 so kali 70 700 miliar ayeuna mah tah berkah eta teh muga-muga didugikeun ka anu ditujukeun ku Jang Deni ibu mertua rama mertua nini ramana jeung sing didugikeun ka ahli-ahli urang nutos parubus ibu Rama putra putu dulur tah sabaraha hitunganna tadi tah 1000 kuda 1000 miliar kali 10 miliar kali 700 miliar. Waduh ngadak-adak ahli kubur datang ganjaran 700 miliar sodako. Alhamdulillah eta dikait-kaitkeun. Mantap untung dikaitkeun ya. Ayo dikaitkeun kana Rajab orang untung 70 kali hadir. Lamun dibahas 10 bab 1000 rakaat. Euy teh boga alhamdulillah. Can ganjaran tadi sakali ngedukul 1000 kuda. Ayeuna kali 10 juta. Rea ganjaranna Kang. Numawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran saking mulia 6 bulan Rajab ya Kang. Rasulullah di waktu Isra Mi'raj ningali ka mana? Ka Bangawan Rajab
di surga. Ningali ka surga aya bangawan. Eta bangawan teh caina amis batan madu, seungit alabatan kastori. Lamun ngaleueut akang sakali saumur hirup moal dahga. Tak ku Kangjeng Rasul ditaroskeun ka malaikat Jabrail. Ya Jabrail, liman hadza? Jabrail, ieu teh brano teh leueuteun saha? Liman shalla alaika fi Rajab. Pikeun jalmi nu maca sholawat di bulan Rajab. Atau sholawat. Sholawat ge di buminya sing seueur. Nu maca sholawat bulan Rajab. Ya, ku Allah dikasurgakeun ngaleueut tina bangawan Rajab. Saur malaikat Jabrail. Tuh kan. Ari sholawat, khususiatna seueur sholawat. Tong maca Quran sholawat ya kan. Mahwul khotoya wal auzar. Dosa dihampura ku Allah gara-gara maca sholawat. Qadaul hawaiji wal autor. Ya, gara-gara maca sholawat lancar urusan hasil pamaksudan. Kabutuh dicumponan cita-cita ditepikeun. Tak lamun akang dagang tedekeun payu sholawat teh Kang. Oh bulan Rajab. Bener Kang. Lah cenah ajengan wing sholawat geus di bulan mulud kamari sholawat terus. Lebih ka ayeuna tapi dagang can laku-laku. Aya nu naroskeun kitu, aya teh. Ngan eraeun teh ngacungset teh. Aya. Wing sok sholawat tapi tedekeun beungar ajengan dia. Majar suka ajengan tadi lancar urusan hasil pamaksudan. Jawabannya gampang ajengan. Ada kesalahan dalam membaca sholawat. Naon kesalahanana? Teu dibarengan ku hate cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi mau sholawat teh kudu bareng jeung cinta hate ka Kangjeng Rasul. Sholawat dibaca cinta ka Rasul henteu ieu mah. Jadi we teu dohir kaistimewaanana teh. Bener kan? Kudu bareng jeung cinta ka Kangjeng Rasul. Atuh cenah mun kudu inget we ka Muhammad. Ka sawah inget ka Muhammad. Keur balik ti sawah inget ka. Lain kitu Kang. Nu dimaksud cinta ka Rasulullah mah. Lain kuas urang resep ka hiji jalma, pemuda resep ka Nyi Hindun. Ka mamana Nyi Hindun we. Keur dahar inget ka Nyi Hindun. Rek salat inget ka Hindun. Jadi Nyi Hindun aya di mana-mana. Lain kitu Kang, lain. Naon atuh cinta ka Rasul mah? Nuturkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi nuturkeun. Gitu ulah ieu mah kejadian sholawat di isuk lebih ka asar tapi can salat lohor. Nuturkeun ajaran Rasul teh. Henteu, matak pantes khususiyatna teu datang. Nuturkeun ajaran Rasul. Lain kudu sarua jeung Rasul Kang pimanaan atuh. Jeung Imam Syafi'i ge moal kuat. Imam Syafi'i ya tadarusna Al-Qur'an sampai sapeuting 60 kali khatam Al-Qur'an. Urang surat Toha ge henteu kungsi asuh. 60 kali khatam Al-Qur'an. Eta Imam Syafi'i. Jabana alif kitab ongko. Urang menuturkeun ieu mah Kang. Ari nuturkeun kumaha? Lamun Bapak rek ka Jakarta geus di Cipularang. Urang di dieu keneh ngan geus kaluar ti imam mawa kantong. Rek megat ojek rek hanap ka ditu. Eta ge nuturkeun. Rasul salatna wah geus majdub musyahadah. Urang ge osok salat, ngan salatna salat cileuncang urang mah. Culang cileung bari gancang salat. Keun bae ari geus ka masjid mah nuturkeun sakitu ge. Bener Kang? Boro-boro kuas Imam Syafi'i, kuas kiai ge can kudu bisa. Bener kan? Nuturkeun kan. Rasulullah mah geus pinter. Urang mah kakara kersa calikna pangaosan nuturkeun eta oge kan. Jadi nuturkeun teh beda-beda pan. Mereka Jakarta, Bapak geus di Cipularang. Adi urang mah geus di Ranca Ekek. Tuluy ayeuna adina deui ieu geus di Malangbong,
ari urang kakara tilu lengkah ti imah rek megat ojek tapi tujuan akur eta ge nutur Rasul magis pinter urang mah kakara ikhlas calikna pangaosan eta ge nuturkeun kan teu kudu sarua jeung Kangjeng Rasul tak kitu saha nu nuturkeun ajaran Rasul maka eta cinta ka Rasul mun maca sholawat khususiatna dosa dihampura cita-cita ditepikeun rizki dilancarkeun nah gitu kan matak ngalangkungan pangaosan ieu mah lantaran dikaitkeun kana rojaban muga-muga nu fakir ge sing jadi beunghar amin moal keheul ka abdi mun wih ngaos beunghar ti dieu moal nya kan didoakeun nu seuseut rezeki sing jadi normal sing jadi lancar nu fakir sing jadi beunghar nu bodoh sing jadi pinter nu lemah iman sing jadi kuat nu ngedul ibadah sing jadi daekan nu segut dorhaka sing ngenoran rumah tangga nu weweg sing beuki weweg nu geus reyod sing weweg deui malah nu geus parundung ge sing baralik deui nah ieu berkah rojaban ya kan nun can menang jodoh ge sing menang jodoh nu maslahat dunya amin nah gitu kan ya berkah tina rojaban wah seueur keneh kang monek dibahas berkah rojaban teh disebut ya bulan Rajab teh bulan asob ari asob teh ngocor muga-muga di bulan ieu perkara nu alus ku Allah dikocorkeun ka urang amin nah budak tu teu soleh jadi soleh amin sabab sumping kasayan ti Allah taala eta teh ngaranna berkah artina berkah teh tambah-tambah kasayan tah kitu kan milari rezeki anu barokah ilmu anu manfaat tah kitu kan pentingna ieu rojaban teh ngabenerkeun Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi sabab jalma nu teu ngabenerkeun Isra Mi'raj moal kabagean berkah rojab kan ya percaya akang teu kana Isra Mi'raj Rasulullah ini percaya teu kan percantan mun teu percaya moal kabagean nu tadi dua wayaan muga geus didoakeun beunghar ku abdi kan itu kan beda-beda beungharna ari beunghar teh inget kana duit wae kan naon beunghar ku rusdu taufik jeung hidayah amin beunghar ku amal soleh beunghar ku ilmu beunghar ku beunghar ku harta nu barokah tah eta beunghar teh lain kan duit hungkul tadi teh Kang dua abdi teh sing baleunghar kayak urang dia teh jadi duitna loba ibadah getol pan nikmat bener Kang negara aman ya mau lain tiwalik awak gering coba teu boga duit ripuh salat ngedul negara kacau ulah Kang moal nikmat hirup bener Kang eta keberkahan hirup nu dipasikeun ku Allah taala disebut bulan Asob kejadian Isra Mi'raj ari Isra teh berjalan cepat berjalan Isra teh Kang matak Isra ceuk lugot mah kadar-kadar berjalan lamun Isra ceuk urub jalan teu peuting saro fil laili akang tadi ka dia peuting eta teh Isra gitu tapi ceuk urub Israna ulah kieu nya Kang pasti Rasul tas di mana maneh tas Isra ulah eta mah ka Rasul Isra khusus urang mah leumpang ti peuting Isra padahal mah eta ge aya Isra ceuk istilah aya istilah ahli dohir aya istilah ahli batin istilah ahli dohir artina Isra nu kapaham ku ahli dohir asra bi abdihi ngaberangkatkeun Allah ka abdina tapi lamun Isra itu Isra na Isra ceuk ahli hakikat beda deui Isra teh asra teh bimana saro nah gitu jadi lain ngaberangkatkeun dat Allah berangkat kalawan abdina ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tapi kade ulah boga sangka Allah ulin liliaran beda berangkat jeung abdina lain kitu maknana Kang
Allahu muhitun bijamil makhlukot. Di Masjidil Haram Muhammad ka ihatoh ku Allah, di jalan ka ihatoh ku Allah, itu bala berjalan cepat ge ka ihatoh ku Allah, di Masjidil Aqsa ka ihatoh ku Allah. Matak saro bi abdihi. Ngan lamun teu ngarti kana saro bi abdihi, balik dewe kana asro bi abdihi nu tadi. Ulah yang apal kanu ulah jajagoanan naik ka ditu. Bisa digubrak kana lamun teu kira teu paham mah. Lamun batur aya nu nanyakeun kumaha ari Isra cek ahli hakikat. Ulah diterangkeun kira-kira teu mampu mah bisa salah. Mending wallahu alam. Nah eta kan pang benerna jalma di mana ditanya teu apa wallahu alam ngajawabna ulah nyahoanan. Bener. Mi'raj teh asal logat harfiahna tangga. Tangga teh tempat naik. Tapi nu dimaksudna naikna. Ya lamun teu dihartikeun secara majazi, wah cilaka. Ngabahas Isra Mi'raj teh jadi sakaparan-paran. Gitu. Jadi Mi'raj teh naik, ngan naik aya dua, naik alam hisi, naik alam manawi. Naik hisi kaluhureun sirah. Bener. Aya naik ke hanap. Naik ka luhur. Ngan anu luhur teh aya luhur hisi. Urang naikkan kalapa. Kaluhur kanap. Kaluhur teh eta naik hisi. Kaluhureun sirah. Aya naik maknawi. Lain kaluhureun sirah kan di dieu keneh. Ngan pindah alam malakut. Jadi Rasul berangkat ti alam Mi'raj gitu. Naik di dunia ka malakut. Nah, tadi alam dunia ke malakut teh Mi'raj eta teh Kang. Ari malakut gitu. Kunaon disebutkan naik ke malakut? Sabab alam malaikat teh leuwih mulia daripada alam dunia. Di alam dunia mah sabab aya nafsu, syahwat nafsu. Di alam akhirat di alam malakut mah teu aya nafsu. Matak malaikat mah tar doraka, sok aya malaikat doraka. Hei malaikat, sia nanggeui aras cenah. Salila-lila di kaki kiamat nanggeui aras. Jelema mah hei salat, nu salat nu teu. Tuh. Jadi di malakut mah tara aya nu salah Kang. Sabab teu aya nafsu. Di alam dunia mah aya nu salah, aya nu bener. Matak manusia teh itu manusia makhluk kurang. Itu al-insan makhlul khotawan nisyan. Manusia sewaktu-waktu poho, sewaktu-waktu salah. Eta manusia, malaikat mah tara poho. Urang make ieu duit bikeun nya jam 10. Ari geus nepi ka asar, encan keneh wae. Kunaon sia terbikeun? Poho. Tuh wadnya. Ari malaikat sok aya poho teu. Moal malaikat poho. Aing kemera rahmat ka si A, nah jadi ka si B pohoeun malaikat. Sok aya pohoeun malaikat. Teu kabajakeun nya kan malaikat poho. Karena nunutan malaikat mah datara sare. Cogan jalma anu datang ke alam malakut. Rek papanggih jeung malaikat anu tukang urus hujan umpamana. Panggih maneh jeung malaikat, eueuh keur sare. Asok teh. Tara sare malaikat. Jalma masuk sare sok poho. Leres kan. Matak ieu Kang urang rumah tangga inget nu kurang jeung nu kurang. Awewe sifatna kurang, lalaki ge sifatna kurang. Tak cing ingat rumah tangga teh itu kudu silih hampura kakurangan. Namun rek tengah hampura kakurangan ari jelema sok salah sok poho kumaha tuh Kang. Santri datang guru abdi mah yang buka pemajikan teh nu tara salah gampang keri ke malaikat kawinna seuh. Ari malaikat sok kawin tara. Ari jelema mah ngaran jelema mah sok salah sok poho. Itu. Matak ibu sing emon mun hek di caroge aya kakurangan. Ieu caroge urang teh lain malaikat nu turun ti langit. Tapi jalma biasa nu sawaktu-waktu poho, sawaktu-waktu salah. Di mana poho elingan, di mana salah benerkeun. Tinggal kitu. Soli fardu maghribi pugu isya. Kadenge ku apa we tinggal berkang. Isya aya malin maghrib ban-ban deui bener. Elingan sabab poho. Mun salah benerkeun, tuduhkeun. Urang geus nuduhkeun ke batur.
Kemana? Reka Ciawi. Salah kan itu tuh ka Ciawi mah di dia. Nah gitu. Jadi anu dibenerkeunana ulah keul. Di mana dibenerkeun ulah keul mun dieling. Lima ku kanggo salat ka ditu. Lah sia ge osok tara salat. Ulah. Sing tua lima. Nah gitu. Jadi cek istri salaki kuring teh manusia biasa nu sifatna kurang sawaktu-waktu salah sawaktu-waktu poho. Nah gitu. Jadi mun aya salah jeung poho teh geus aneh. Dasar jelema salaki aing teh nya. Jadi ayeuna salah ya. Tinggal dibenerkeun. Itu. Mun poho tinggal elingan. Nah gitu. Cek caroge pamajikan uing teh lain bidadari nu tulun ti surga nu mustahil salah. Tapi jalma biasa budak manganu indungna manganu. Teh kulantaran manusia biasa alisan mahlul khotawan nisyan sawaktu-waktu sok salah sawaktu-waktu sok poho. Lamun ningali pamajikan salah teu kudu keul tinggal dibenerkeun. Lamun poho tinggal dieling. Salat teh nah 2 rakaat anggeus. Pas salat magrib ieu teh salah neng salat teh 1 rakaat deui encan. Tah tudukeun. Elingan bener. Ngan dielinganna kudu atoh. Lamun urang dielingan kudu atoh kudu keul kanu ngelingan. Ieu mah keul naon cenah sia kumaha aing cenah. Eta mah jalma teu hayang bener. Eueuh gunana jalma mapatahan hayang teu hayang bener. Bener ka? Matak lamun rumah tangga yang rapi kudu silih hampura kakurangan. Nah gitu. Nu kadua kudu silih elingan. Nu katilu kudu silih tulungan. Jadi lamun salah teh kan ulah mikiran diganti pamajikan. Ganti wae ku aing salah wae teh. Ulah kan. Nah, naon sababna jelema jalma teh sewaktu-waktu salah sewaktu-waktu poho. Tong amis teh nya ngangeun teh aing tersep kanu amis. Oreng teh kalah amis. Pohoeun menyari ngahaja mah sugan. Bener ya kan? Pohoeun. Tong ditalapung naonana sayurna ulah kan. Ari teu hayang mah kerjeun tong di dahar we. Teu kudu poporongos carekan. Ari kitu urang moal boga salah. Ari laki sok salah tara? Oh sok, poho sok. Oh sarwana teh. Ari sarua mah silih hampura. Kayak gitu. Silih elingan, silih tulungan. Yang pamajikan ripuh teu ditulungan. Nyayur, nyusuan budak, masak, nyusu ongko. Urang salakina cicing we. Atuh cokot budak teh ulah diais ku pamajikan nu keur nyusu. Tulungan. Lamun cicing nulungan teu? Teu. Oh, jadi engke cek pamajikan teu karunyangan ka aing salaki teh. Aing ribu teu ditulungan. Tapi lamun datang mah ka dapur beu ka dieu budak. Sok tuluykeun nyayur. Uing mah rek ngaganti nyayur, teu bisa nyayur napan budak we ka dieukeun. Engke cek pamajikan, salaki aing teh nyaaheun ka aing. Ari awewe lain hayang dibere Kang. Ari mah sok ulah salaksangka Kang. Awewe mah matre cenah. Yang diberi duit atohun terus. Urang ge atoh lain awewe. Awewe hungkul diberi duit ari akang aton teu diberi duit. Atoh sarua ulin kieu maneh diberi duit atoh. Urang ge osok atoh. Tapi lamun awewe diberean duit diberean, baju diberean, tapi ngobrol sesentak sesengor ka pamajikan. Betaheun moal hirup jeung urang kan. Nah, jadi awewe teh lain hayang dibere, hayang dipikanya. Bener ka? Mata laku-laku lalaki anu dimaknaan ku awewe nya. Kuas Kangjeng Rasul masihan Ibu Khadijah, Ibu Aisyah masihan cuka padahal mah disangkana cai. Pas dileueut teh, Pak. Henteu amak henteu. Dileueut we ribu-ribu ge. Da kuat terus urang mah teu kuat diutahkeun deui ganti cai. Ieu mah tah kitu Kang. Teu kudu amak. Rasul amak teh, teu amak. Nah gitu da ieu teh tangtu pohoeun. Lamun teu pohoeun piraku ka salaki mere cuka rek nginum. Matak cek jalma anu a priori mah nu teu nganggap pamajikan
poho ngamuk di talapung gelasna ge sia trek modal aing eta mah teu nyangka yen pamajikan poho bener lamun poho mah ieu meneng suka gantos we lah ganti deui ulah kudu ambek bener kan ieu mah di talapung gelasna bari sesorongot suga rek mahan aing sia mah hayang kawin deui ulah nyerieun pamajikan gitu tah ulah mata pangulah-ulahna ambek kan cek Kangjeng Rasul ge la tagdob tidak boleh marah sebab jalma kajen sok berehan lamun sok ambek tara dihargaan bener kan pangulah-ulahna ambek menghukum boleh marah tidak boleh budak di sekolah cabut uang jajanna tapi ulah ambek bebokeh sia teh aing diberi jajan kalah kapulin lain sekolah ulah kan diusapan budak bari ceuri jang hampura ku bapa dicabut uang jajan sabab ujang teh sekolah bari ceuri ngalengis kan lain naon bapa teh lindek yang cara hidup supaya hidup hirup disiplin taat hukum make aturan supaya jadi jalma soleh hidup teh makeun budaknya mah coba lamun ulah cangkeng berijung amuk-amukan budak teh murungkut teu ngalawan da leutiker tapi cek hate budak awas aing geus gede ge ari hek teh memeh gede bapana maot alhamdulillah alhamdulillah bapak aing bae malah yang nyarekan cek budak tapi lamun ngalengis ceurik bapak aing watir bika ceurik nyokot duit balas nyaaheun ka aing sok beuki soleh budak istri nusuj paporongos bari nyarekan ari maneh teu beunang diurus titaniu kopi ku aing kalau kajiga ku sorangan kos teu boga leungeun nyeri hati teh bener kurang tara nusuj lamun nusuj istri poe harita bebas teu kudu dinapkahan teu kudu dibere dahar teu kudu dibiayaan hirup lamun nusuj dina poe nu eta tapi ku salaki sok dibere we dahar mah da bisi lapar kayak geus lapar gering jadi aing keneh wae nu ripuh lagi tapi tong amah kan nusuj ge sekali dua kali wah kudu direng ge mah ya tapi ulah hamba neng wayahna kulem di kamar itu akang di dieu bari ceurik ingak-ingakan salakina teh diusapan tong lain naon akang teh lain tega tapi ngarah hidup jadi jalma soleh cek Allah anu nusuj kudu direheng geus sabaraha kali tah karena hukuman ti Allah hidup wayah cicing di dinya akang teu tega watir nempo hidup ngan hayang jadi jalma soleh hidup amak pamajikanmu akang oh teu amak kurang kaloyor sare ka ditu memeh sare teh mikir ngahulang hanya kal aing nusuj ka salaki pira ge titah niuh kopi aing ngobrol teh nepi ka nyerieun sedengkeun sok kieu solehna rek ngareheng kuring teu amak tak kitu kan komo lamun dibere duit mah ya duit 1 juta jiga sare ka dinya atuhun ka cida berinya kan ngan kieu bakal mikir salaki aing teh soleh cacakan pika keuleun tapi teu amak jago mere duit ongko asa moal mangi aing bisa lakieun kieu deui matak moal nu sudah deui sabab cek manehna asa moal mangi lalaki nu kieu deui tapi coba lamun amak ka cek urang babak kehet sia teh awewe teh dicarekan ribu maneh teh menang neangan aing ti pasantren katalar jamul jawame coba anak incu kiai ongko ari laku juga iblis sia beri nyarekan keuleun istri mah kan heuleun ceurik bari dicarekan ku urang ngomong tapi ka nyerieun urang itu dah supe ka kamar aing di dieu maneh cicing di dinya supe ka kamar da sieun ke memeh sare mikir kieu-kieu teuing aing akhlak boga salaki teh akhlakna ganti wae ku aing kitu salaki sok bakal mikir kan ganti wae ku aing kitu salaki teh cenah bebeja ka bapa sabab naon urangna matak dina riwayat Imam Bukhari Rasul seseurat la tagdob tidak boleh marah menghukum boleh ngan ari ambek ulah tah gitu tetap kudu make adaban
Sabab hakikatna ilmu teh adab. Urang sing kersa milari ilmu, sabab tujuan ilmu teh al adab. Al ilmu huwa al adab. Ari ilmu teh hakikatna akhlak. Mata lamun jalma boga ilmu tapi akhlakna goreng, eta ilmuna lain ilmu manfaat. Anu boga ilmu manfaat mah make adab-adaban hirup. Kajeun teuing aing profesor kiai jumhur pejabat luhur ge nyungsruk nalahunan aing hareupeun indung kaluaran SD kelas 3 jabat bisa ngaji murungkut eta profesor sababnya harga indung aing mulia batan aing mah hanapeun dampal suku indung eta anak tahu diri kajeun pinter teu ngarasa leuwih hebat batan indung leres kan eta anak tahu diri gara-gara maribat ka Allah. Eta sakitu jumhurna di hareupeun mahasiswa mah wah nyungsruk kabeh mahasiswa. Naon atuh profesor atuh. Coba kiai ongko. Wah. Tapi kulantaran ilmuna manfaat punya adab. Matak aya keterangan al alim bila adab kadab. Jalma bodoh anu teu boga adab tata karama jalma pinter ngaji tapi teu boga adab tata karama kawasato. Bal huwa adol balik tas sasar alabatan satu maka mau anu disebut satu galak macan nyakek beheung anakna sugan rek dikonsumsi lain rek dipindahkeun kana tempat anu aman leres ucing osok ngegel punuk anakna lain rek dihakan ku indungna tapi rek dipindahkeun ka anu leuwih aman kumanehna. Tapi jelema Kang lamun tidak berilmu tidak bermoral. Lamun boga ilmu tapi tidak bermoral sabab ilmu teu manfaat. Boro-boro batur indung sorangan dipaehan Kang. Bener. Anak sorangan diperkosa nepi ka anak 2. Matak sasar albatan satu jelema lamun geus tidak punya adab Kang. Mata kudu gaduh ilmu ngara urang punya adab. Arek hade goreng hina ceuk batur ge indung aing mah orang hebat. Bisa sakieu teh sabab indung baheula mun keur leutik hayang nyusu teh disusuan pae aing ge baheula. Mikir Kang, matak indung teh orang hebat. Ceuk manehna kehebatan ibu beberapa malam dikorbankan demi kepentingan anaknya. Urang baheula keur gering diais ku indung kajeun teu sare saminggu indung. Sabab naon? Saking nyaah ke anak. Berapa kesempatan yang baik dikorbankan demi kepentingan anaknya. Di pasantren lantaran anak ke rumah santren kuduna ieu dahar teh poya-poya sabab loba duit. Henteu indung makalah puasa Senin Kemis duit nu loba marek dikirimkeun keur budak bisi teu kabiayaan di pasantren. Eta hebatna indung Kang. Nu matak al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jalma anu kenal Allah mah paham harga indung Kang. Cek budak anu soleh. Lautan samudra yang begitu dalam sebetulnya tidak seberapa kalau dibanding kedalaman ketulusan hati ibu. Benar Kang? Lebarnya lautan yang tidak kelihatan tepinya dibanding kasih sayang ibu masih lebar kasih sayang ibu. Leres. Mantak cek jalma cek budak anu tahu diri apal harga kolot. Luka hatiku terasa indah kalau hati ibu menjadi senang. Bener Kang? Kan we ceuri aing nyeri hate asal indung we bunga. Bener eta anak anu boga akhlak anu mulia. Tak kitu Kang? Matak sing getol milari ilmu, mudah-mudahan hasil ilmu manfaat supaya urang hirup beradab. Teu aya anu direnggut hakna ku urang. Sadayana hak ibu, hak bapak, hak tetangga, sadayana hakna kacumpunan urang isukan balik ke akhirat eueuh nu nagi salamet amal urang teu kacontang ku nu naragi sakitu Kang muga-muga dibagjakeun dunia akhirat sakitu nu katurkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.